Sampurasun pemirsa, wilujeng patepang sareng simkuring Tiara Sahira dina acara Saka News TV. Warta baris nu dipidangkeun nyaeta tempat wisata nu aya di Kecamatan Ibun. Pamirsa, tempat wisata Dermaga Cinta Si Anyar Kamujang, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, mangrupa tempat wisata nu jadi primadona Kecamatan Ibun jeung sapundereunana. Pamirsa, bisa Dermaga Cinta Si Anyar jadi tempat wisata primadona anyar. Kusabab eta tempat anu memang endah, keur biayana oge murah. Biaya tiket masukna oge ngan Rp10.000. Di eta tempat wisata teh aya dermaga anu diisian ku lauk koi anu endah tinggalna. Perjalanan ka tempat wisata Dermaga Cinta Si Anyar nu jauh kalunasan ku endahna Dermaga Cinta Si Anyar. Lumatak tiis ceuli herang panon. Selain di dermaga, di Desa Wisata Laksana Si Anyar oge aya kolam renang jeung panginapan anu biaya tiketna beda deui. Hani buat tinggal di tempat itu sih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sadayana, ayeuna simkuring bade ngawawancara Bapak Polisi anu ngajaga keamanan di tempat wisata ieu. Ayeuna simkuring bade ngawawancara anjeunna. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sim abdi bade nyungkeun waktosna sakedap. Bapak wastana saha? Wasta Bapak Deni Supriyatna. Bapak asalna di mana? Simkuring asalna di Kecamatan Paseh, nu kaleresan di Desa Mekar Pawitan. Kampungna Kampung Kadatuan. Bapak terang tempat ieu di mana? Nah, kaleresan simkuring terang tempat ieu panginten kaleresan ieu patempatan teh aya di wilayah Kecamatan Ibun. Kaleresan simkuring damel di Polsek Ibun. Panginten secara otomatis ieu tempat oge panginten tos kewajiban simkuring ngontrol tempat ieu nya pada akhirna panginten terang karena ieu patempatan teh mohon gitu. Terus pendapat Bapak ngeunaan ieu tempat teh kumaha? Nah, pendapat simkuring perkawis ieu patempatan panginten ieu teh salah sawios kearifan lokal di Kecamatan Ibun nu ayana di Desa Laksana. Memaksana kearifan lokal teh panginten ieu teh tempat wisata ieu teh dikembangkeun teh ku pemerintahan setempat atanapi ku warga setempat Kecamatan Ibun nu kanggo sehubungan panginten ayeuna aya program desa wisata di Kecamatan Ibun panginten nya saya pisan pangintennya damargi panginten orang Ibun moal tebih-tebih teh panginten bade berwisata teh aya ieu panginten ieu tempat ieu nu namina Si Anyar. Palihbatan panginten aya oge panginten Kawah Kamojang pangintennya gitu tah. Mun sakitu saur Bapak Polisi jadi tempat ieu teh tempat Si Anyar jadi mangrupikeun kearifan lokal anu dikembangkan ke pemerintah setempat. Jadi ayeuna jadi tempat wisata anu aya di Kecamatan Ibun. Hatur nuhun Bapak kanggo waktosna hapunten bilih ngaganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dagang di dieu teh sabaraha lami? Hari mama tos lami tos di 2016 Ngomong lami. sasi 8 kaping 15 14 nuhun 14 kan geus 2 tahunan Hari tempat wisata ieu teh dibukana di iraha? di 2016 ya nanti duka hari sasih nama gitu kan hari di payung ya dia ngopros itu setahun kaliren heula wes salami teh ngantosan di beko ye ya situ namanya bisa tulisasi Anyar mohon Anyar mohon upami kolam renang mah saha suami mohon di 2016 kolam renang nama upami parahuna mah enggak kene nanti sebatas angin tergala paksasihan kan mohon itu penginapan anak
Nuhun kanggo wagasna ya Bu. Sami-sami. Hapunten deui ngaganggu wagasna. Assalamualaikum. Pamirsa, mangsa kitu kapihatur, wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara Sakana News. Salajengna, simkuring sareng sadayana kru amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3